Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngecatat tugas bahasa Sunda nyaeta laporan kegiatan. Isuk di poe Sabtu abdi tiga terus abdi mandi. Di poe ieu abdi bakal kaluar sakeluarga. Santos mandi abdi sarapan. Ngumpul sakeluarga di ruang TV. Ketika zuhur abdi sholat. Santos sholat abdi dahar beurang, terus abdi nyumbah piring. Saenggeus nyumbah piring abdi siap-siap nyeker kaluar jeung keluarga. Waktu heula aa meuli kaperluan kolot nyetel anakna. Di luar abdi langsung buru-buru sholat maghrib. Sholat maghrib abdi langsung ngarasan deui mukena, terus abdi tuluy mandi. Pas mandi abdi langsung sholat isya, terus tuluy siap-siap jaket sare. Sampai sare teh biasana abdi minum cai heula, terus abdi langsung siap-siap sare. Biasana abdi amun sare paehan lampu. Sekian ti abdi kieu ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.